Ta'allum Kitab Sharaf Al-Kailani Sahifah Ihda Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa mata kana sareng samang-samang sa kabuktian naon fa'uf ta'ala fa fi'il wajan ifta'ala dalan eta zal dalan eta dal auzalan atawa zal auzaan atawa za kulibat tah ditukerkeun naon ta'uhu takna ifta'ala dalan kana dal. Fataqulu tuluy ngucapkeun anjeun fifta'ala dina wajan ifta'ala minad dar'i tina lapad dar'i hartosna nolak daro'a bil madinah wa zikri jeung lapad zikri mengingat wa zajri jeung lapaz zajri nyangker iddaroa kana lapad iddaroa narima nolak. Menolak teh maksudnya mencegah gitu. Wa zakaro jeung lapaz zakaro narima inget. Wazdajaro jeung lapad izdajaro narima kasangker tertahan. Setelah qauluhu nembe ditambah dengan qauluhu berikut di sebagian matan sorof Kailani. Wa mata kana fa'uf ta'ala wawan aw ya'an aw sa'an ulibatil wawu wal ya'u wasa'u ta'an summa udghimat fi ta'if ta'ala nahwut taqa wat tasara wat taghara. Logatna wa mata kana jeung samang-samang sa kabuktian naon fa'uf ta'ala fa fi'il wajan ifta'ala wawan eta wawu au ya'an atawa iya au sa'an atawa sa kulibat tahtukeurkeun naon al wawu wawuna wal ya'u jeung iyana wasa'u sareng sa'na ta'an kana ta. Summa udgimat tuluy diidghamkeun ta fi ta'if ta'ala dina ta wazan ifta'ala nahwut taqa ari contoh eta seumpama lapad ittaqo narima taqwa wat tasaro narima gampang tina lapad yasaro wat taqo tina lapad waqoya wat taghara tina lapad sagoro sareng lapad sa ittaghor
Masih menjelaskan kaidah sarfiyah anu berkaitan sareng bab tasrif. Anu berkaitan sareng wajan ifta'ala babak kedua. Janten wajan ifta'ala teh aya 3 babak. Babak pertama kamari kumaha? Di mana-mana wajan papiil wajan ifta'ala kaluaran sod do to zo tukerkeun. Naon tukerkeunana? Takna kana to. Tahap babak pertama. Ayeuna mah babak kedua. Wa mata kana fa ufta'ala dalan au zalan au zaan. Jika fa wajan ifta'ala keluaran dari da atau za atau za, maka tukerkeun naon tukerkeunna? Ta kana da. Tukerkeun ta kana da. Contoh, kita bikin lapad daro'a dimasukkan kana lapad ifta'ala. Daro'a teh menolak. Daf'u di mana dafa'a? Daf'u dafa'a. Daro'a masukkan kana wajan ifta'ala, jadi ifta, jadi lupa jadi naon? Ulangi, daro'a masukkan kana wajan ifta'ala jadi daro'a. Elat tunggu mae elatnya lantaran papiil wajan ifta'ala kaluaran tina da maka tukeun takna kana da, jadi atuh id daro'a dalam jadi 2 id daro'a. Kulantaran aya 2 huruf anu sami maka kudu diidghamkeun. Sarana idgham antus kinal awal sukunkeun yang pertama ke sukun. Waktu rija pisani asupkeun kanu kadua id daro'a masukkeun jadi id daro'a. Nulisna di tasina. You know? Id daro'a. Tas kitu. Lamun tadi tasina kieu macana id daro'a tinggal tasitkeun jadi id daro'a. Ya mah aturan we jadi tuna. Sareng ngobrolkeun iddaro'a asalna daro'a tuluy diasupkeun kana wajan ifta'ala jadi iddaro'a. Kulantaran papiil wajan ifta'ala kaluaran tina da maka takna tukerkeun kana da jadi iddaro'a. Tuluy kulantaran pakumpul 2 huruf anu sajenis dina sakalimat maka kudu diidghamkeun. Asupkeun atuh jadi iddaro'a. Kumaha elat menurut sarofna wa matakana fa ufta'ala dalan au zalan au zaan qulibat ta'uhu dalan. Jadi ini mah contoh daripada fa'na tina da. Lah pengen contoh tina dari za, boleh kita contoh lapad zakaro, mengingat atau menyebut. Zakaro asupkeun kana wajan ifta'ala jadi iz takaro. Obrolkeun kulantaran papiil wajan ifta'ala kaluaran tina za maka takna tukerkeun kana da jadi iz dakaro iz dakaro iz dakaro.
dakaro. Entasnya jadi id dakaro. Ngan kagok macana eta teh. Id dakaro. Eta teh lamun menurut ilmu tajwidna ketemu dua huruf idgham mutaqaribain. Beda huruf tapi dekat makhrajna. Za di mana? Ujung lidah ke ujung giginya atas. Id. Ari da ujung lidah samingan ke atasna. Da. Maka iklan idgham mutaqaribain kudu diidghamkeun. Atuh sok idghamkeun. Berarti selama diidghamkeun tukeurkeun zakna kana da. Jadi naon atuh? Iddakar. Jadi ieu mah lantaran idgham mutaqaribain maka tukeurkeun za nu aya titikan kana da nu teu aya titikan. Jadi atuh masalah kumaha? Iddakar. Idghamkeun iddakar. Berarti nulisna dengan da tanpa titik. Menurut satu logat. Menurut logat lain boleh nu kaduana diikutkan ka nu kahiji. Berarti dal nu teu titikan tukeurkeun ka kadua titikan. Jadi kumaha? Idzakar. Idghamkeun jadi idzakar. Idzakar. Berarti aya dua bahasa anu masyhur bisa dikatakan iddakaro tanpa za titik atau izzakaro. Jadi izzakaro teh mengingat, narima ingat. Eta mah kulantaran makhrajna dekat idgham mutaqaribain. Hukumna teh wajib idgham mutaqaribain. Maka cara pengidghamana menang dua. Menang ditukeurkeun dakna kana za nu titikan atau sebalikna za nu aslina tukeurkeun kana da nu tanpa titik. Jadi bisa dibaca iddakaro, bisa dibaca izzakaro. Dua tah. Yang ketiga contoh lagi atau lapan naon? Zajaro. Zajaron nyengker, menahan maksud zajron teh. Naon sababna dina hukum Islam aya had, aya hukuman. Jawabanna sabab zajron anil ma'asi, menahan manusia-manusia supaya henteu tumiba kana kamaksiatan. Zajron bahasa Arabna. Zajron teh jadi efek jerak. Zajron jerak sami ya, supaya aya menahan efek jerak orang-orang menghindari maksiat. Coba lafaz zajaro. Sekarang contoh ketiga. Zajaro. Masukkan kana wajan ifta'ala. Jadi Istajar. Tas kitu elat. Kulantaran papiil wajan ibta'ala kaluaran tina za maka tukeurkeun zakna kana dal. Jadi izdajara. Contoh di Al-Quran surat Al-Qamar ayat 9. Wa qalu majnunun wazdujir. Mabdi maf'ul. Izdajara. Mabdi maf'ulkeun jadi uzdujira. Itulah teori tentang wajan ifta'ala kedua. Kesimpulannya kumaha sareng? Di mana papiil wajan ifta'ala kaluaran da
atau za tukerkeun da. Itu aturan kedua. Saterasna sebagai aturan tambahan di sebagian kitab shorof nyaeta wa mata kana fa'u ta'ala wawan aw ya'an aw sa'an kulibatil wawu wal ya'u wa sa'u ta'an summa udgimat fi ta'if ta'ala. Kita kieu kitab teu dicantumkeun tapi di depan aya tersinggung atau aya kasinggung oke. Kaceritakeun anu katilu mah kumaha? Di mana wajan ifta'ala kaluaran tina wawu atau iya atau sa lain tukerkeun tana ieu mah tukerkeun wauna tukerkeun wawu atau iya atau sa na kana ta. Jadi tukerkeun teh lain ta na ieu mah tapi naonna wawu iya ta na kana ta. Lamun tos ditukerkeun kana ta kakara diidghamkeun ta jeung wajan ifta'ala. Contoh nu kahiji tina wawu heula tina wa qoya masukkeun kana wajan ifta'ala iu ta qoya jadi iu ta qoya. Wakoya teh wako menjaga meriksa atau takwa teh jadi ngajaga takwa menjaga diri tina maksiat. Jang awan lamun jang kelas tinggi takwa teh nyata menjaga diri dari ingat kepada makhluk. Wakoya jadi ieu takoya. Sakatu kulantaran papiil wajan ibta'ala kaluaran tina wawu lain tana ieu mah maka tugerkeun wauna kana ta jadi naon it tako aya dua ta berarti it tako tos kitu idghamkeun ta kana ta jadi it tako. Yang kedua atau ya. Contoh kalimat ya nyata ya saro mudah gampang ya saro asupkeun kana wajan ifta'ala jadi itasaro. Obrolkeun caroskeun kumaha kulantaran papiil wajan ifta'ala kaluaran tina iya maka iya na tukerkeun kana ta jadi naon atuh it tasaro tanah jadi dua it tasaro idghamkeun gim jadi it tasaro jadi it tasaro teh narima gampang lah mudah ini dua contoh tina iya atau katiluku sagoro lubang berlubang sagoro masukkeun kana wajan ifta'ala jadi iftagor elat sarioskeun elatna kulantaran pa piil kaluaran tina sa maka tukerkeun sana kana ta jadi iftagoro jadi ittagor idghamkeun ittagor idghamkeun ya. Itulah aturan ketika tentang wazan ifta'ala. Elatna kumaha sareng baca Arabna wa mata kana fa ufta'ala wawan aw ya'an aw sa'an qulibatil wawu wal ya'u wasa'u ta'an summa udghimat fi ta'if ta'ala lalu idghamkan ke ta wajan ifta'ala.
nahu ittaqa wattasara wattaghara. Sekian selesai 3 macam aturan nu berkaitan jeung fafiil wazan ifta'ala.